tuh. Umur sabaraha umur? Umur. Cicing. 2 on setengah. Alah 2 on setengah. Umur, lain berat. Umur. Anci, kuliah teuing. Umur mah lamun nyarita ditanya umur kumaha jerona aya nu 15 meter, aya nu Sumur, eta mah atuh. Sumur. 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 Karena striptis teh pan loba kejadian ayeuna teh. Kumaha tah? Jelema teh garering pan penyakit teh striptis. panas tiris. Oh, panas diri. Jauh pisan atunya jauh. Panas tiris. Da lain maksud aing mah tipes gitu. Maksudna teh tipes. Sugan teh naon teh katebak. Mama. Buktikan atunya Sok. Pak RT Partenya. buktikannya. Heeh, sok. Bili abdi kena ku isu gono Pajarkeun teh jadi gono teh pajarkeun teh cenah seni deungeun dimumule gitu aya seni sorangan diculkeun Iya. gitu. Nya ulah. Si kan atuh neuleuh seni nepi ka berapa mana. Sok dipunten ku Pak RT. Neaga siap Neaga. Bantu abdi karyanya. Siap. Neaga siap. Alhamdulillah. Keprok 3 kali musiknya. Oh iya, muridnya. Sikat. Bagus euy. Tah kelana naon make kudu ambek kudu nyeri hatena. Da eta mah ditabuhan ku gamelan urang. Tarian-tarian rakyat. Panayagan urang. Dina nada orang ini nada urang dek disebut kumaha eta mah kreatif da seni mah bebas berkembang. Tah, berarti mun kieu mah si Hansip Barlin anu teu bener Tuh teh. teu bener teh hansipna teh mah. Manehna mun hayang duit teh mah. Mun reueus mah ieu jadi indung ya. Tambahan 5.000 disebut disebutkan eta teh kreasi kuno production. Yeuh. Iya. Atas we kieu ayeuna mah. Ai reueus mah di mana urang lempang ti bebeut eta teh akibatna reueus. Reur. Oh, leur. Gitu. Tos we, ayeuna Pak RT kieu nya ieu teh keluhan-keluhan warga teh ditampung ku saya da masih seueur keneh nu
Nu bade lapor deui ka dieu teh. ku sekretaris. Ya, atuh ana mah aruh heula kan ditindaklanjuti. Abi mah pamit, pokoknya mah kumaha-kumaha ge izin kedah keluar. Ayo kana, siap. Anak king. Izin eta teh ya. Mohon. Salon. Iya, heeh, salon. Salon. Heeh, sok tampung nya sekretaris. Kamari ditu, kamari ditu. Tah. Tah urang salaku sekretaris da ai Pak RT mah kapan boga tugas eta teh keur nyaksian perang Brata Yuda. Mohon. Nya. Tuh, aya tos aya deui eta Pak RT tah. Aya. Bulu-bulu si Pak RT na omong. Alah. Aduh. Ampun teuing. Warga urang eta nih. Ya sanajan eta oge. Aduh, nepangkeun atuh Pak RT. Nepangkeun aduh. Aduh, salam. Neng, putra ieu. Mohon. Nya jiga Pinocchio. Wah, Heeh. lain Pinocchio atuh yang mah. Naon? Pinang Bandung. Ieu teh, kok Halo, sekedap. Pak. Ieu teh putrangko ieu teh. Ha, ini anak we. Nah, anakna geuning amun dina mobil banyak anakna mah jiga baby band. Oh, baby band juga baby band. Ayo bener. bapana. Kol dolak. Ah. Hina tuh. Ya leuheung keneh kol dolak jeung jembatan ti ucing mah. Terus amun dina dongeng mah nya, Lamun dina anakna mah dongeng. jiga bidadari turun ti kayangan. Aduh, Putra anak nama. we. Mohon. Tidak dari. Ayo Bapak bapana. nama pangeran turun ti pacilingan. Ah. Hina eta mah. Ieu teh meunang hese. Leuheung pangeran mah kumaha pangeret. Nya. Ieu teh meunang hese ngalahirkeun teh indungna ge tepi ka modal ieu teh. Anak yatim jadi Anak yatim. kunaon eta teh? Baheula teh arek operasi Nya, ngan ruang bedahna ngan aya hiji. terus Ai nungguan teh anu keur dibedah pemain tinju. Ai pemain tinju mah hese. Dibius ku dokter dihitung hiji 2 3 tepi ka 7. Terus langsung ngurejat deui. Soalnya sian di KO. oh, gitunya. Tapi Hese, sekedap. nungguan tepi Tina Ieu teh. ngajuru kana tinju itu teh nyambung Tah, itu. eta teh nyambung. Tapi kieu, Pak RT urang ge didata heula oge nya. Ah, Di data heula. Dihampurakeun bae da eta mah. Orang babah beragen. Heeh. Mandarin. Orang Mandali. Iya, Pak RT didata heula nya. Nami teh saha nami? Oi, koyayang. Koyayah ya. Oh iya ya. Koyayah. Koyayang. Alamat? Alamat jalan poho deui oi teh balik Itu masuk anaknya ke kok kotaknya. Euy. Cara balik oi masuk di Ya. posan Cipe. Nya geus we tuh. Iya, iya. Tinggi Eh, badan, tinggi badan. Atau nyarita tinggi badan lompatna karena penghinaan ka we. Nya geus bae tuh. Iya anakna. Oh jadi Anak mung we, disebut tenan anaknya ya. namanya. Namina saha nami, Neng? Nama saya Cincin. Cincin. Nama panjangnya tanya. Apa nama panjangnya? Cincin emas melingkar. Ah, Ia berikan dulu. Untuk apa? sudah cincin. Sudah, nanti kolono mana ha? Tong dipasa-pasa solana tuh. Umur sabaraha umur? umur. Cincing. 2 on setengah. Alah 2 ons setengah. Umur, lain berat. Umur. Anci, kumaha teuing. Umur mah lamun nyarita ditanya umur kumaha jerona aya nu 15 meter, aya nu Sumur, eta mah eta mah tuh. Sumur, sumur, Wah. sumur, sumur, sumur. Sumur. Singkoh mah nu sok teh henteu wae. Sekarang kita kedah lengkap itu datana Pak RT-nya. Ah, Tadi Bida-bida Alamat, teuing, alamat. Neng, mah. alamat Alamatnya di mana? ieu teh aya milu jeung oe, aya milu jeung indungna. kan geus maot cenah indungna. Apaan milu ka tempat maut, teu meunang kitu milu maut. Jangan saya jadi datana terakhir. Ukuran Di Iya, Bang. ukuran gugunungan sabaraha? Oh, palabagu gunungan dikila-kila ku oe lantaran moal bisa ngajawab. Nah, Kila-kila sagede endog. leutik atuh. Atuh meunang ngadadan. Oh bener. Jadi rada gede Sok, utang. enak teh naon dia? Aya keluhan naon dia ka Pak RT teh? Aya keluhan naon ieu teh? Oe, cenah? oe Aya. lah, papi heula, papi heula. Sok, Oe nyeun KTP geus 3 bulan teu beres-beres kasih Hansip Balin. duitna geus. Duitna Nyieun geus. KTP ka Hansip. Balin, Ieu numuk di Hansip si eta we jadi kagorengan teh. KTP, ari KTP anu biasa di Geus jadi kan kamari. Nya eta mah KTP kartu penduduk. Ai nu can jadi Ieu naon? lamun hayang KTP mah atuh nah make numpat ka itu ka dieu we di nu hajat ge sok aya geuning dina idangan sok aya KTP. Naon? Pempe teh. Aduh, tempe eta mah. Oh, maksudnya pepetek lah ini. Oh. Cara rambut. Aduh. Ah, singko aduh. Ari KTP Nah, jadi kartu lalieu pak. nya. KTP kartu panduduk mah oe ge geus beres di kamar. Anu can beres KTP naon? KTP teh oe mah kartu tanda poligami.
Waduh. Rek poligami deui jeung saha tuh? Ai oi poligami entong meme. Ulah, Ulah. Iya mah papa mah KTPP. KTP itu apa? Kartu tanda puak pauk. Hayang jadi wangsa. Oi hayang jadi wangsa. Yang jadi bangsat. Hayang Aya jadi deui teu. wangsa denawa.